ulah nyapirakeun kana waktu sabab hirup katungkul ku pati maot teu nyaho di mangsa boa ayeuna si Ohang sanggeus ieu maot atos baik. Budak disakolahkeun ku kolotna nya budak disakolahkeun ku kolotna nepi ka naon kolotna mah bukan ngajong galeng ngajong kebon jualan sagala rupa ai geus jadi eta budak lamun aya naon teh jang atuh jang anu kitu menta anu ceuk mama meuning keneh kieu we eta budak nepi ka santai ngomongna pernah teu ngadenge lah olot mah nyaho naon kitu bari jeung nyentak aya teh nu kitu aya teu di dieu pantesan nah untuk katanya moal aya nya di dieu moal aya nu kitu moal aya nu ngaku di dieu mah jadi alhamdulillah urang sadayana teh urang teh bakal nyontok sagala rupa oge urang kudu nyontok ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai urang dah ai artina kieu kan urang silih pika nyaah silih pika deudeuh jeung sasama teh ulah ngarasa kapaksa nyieun kahadean ulah ngarasa kapaksa sabab itu geus ti dituna urang kudu ngalakukeun kahadean bari jeung urang ulah ningali timbal balikna bener teu oh pedasi atuh si anu mah bager ka urang ge bager ka manehna nya teu naon kitu teh sih tapi lamun kitu we tuluy ieu bakal artina jadi eueuh nana naon ngaranna teh eueuh pahala eueuh kahadean anu bener langgeng nyecep dina hatena pedah teu wawu naon ditulungan pan salah kitu teh moga-moganya urang tepan urang teh nu dicontohkeun ku ieu teh masalah ditugaskeun ku Allah teh wa ma arsalnaka naon wa ma arsalnaka ila takin thank you jadi semata-mata diturunkan anjeun gitu maksud namanya diutus keur nyebarkeun naon rahmatan lil alamin teh rahmat keur sadaya alam nu dipake nanyata welas jeung asih mata cekolot mah cenah heulakeun papa non heulakeun kanyaah samemeh papatah bener cik kumaha maksudna heulakeun kanyaah samemeh papatah matak lamun teu nyaah mere papatah bakal disebut didenge ge moal coba lamun kanyaah heulanya budak dinya bikanya neng ka dieu ieu teh anu ieu pasti dibere cekasana mah ieu neng jajan anu nya kadenya tuh dina mere jajan bari jeung mere papatah bari jeung alus budi mah meureunnan bakal teh omong ditarima ya ku budak oge coba lamun datang budak minta jajan walong jajan wae teh budak saha sia ceuk teh harapan budak emak tadi aku kusorangan boro-boro rek hormat bener tuh jadi kanyaah heula samemeh papatah eta teh roh jadi Rahman jeung Rahim teh kudu dipake anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kade urang ulah aya dina karugian
ngajalanan hirup teh jadi eueuh nanaonan, eueuh bawaeun. Sabab sanajan urang teh jingjing teu bawa, di ditu na oge da balik oge moal jingjing moal bawa. Ayeuna eta tiung anu merekna anu kumaha anu nya di dieu mah bisa. Branded. Guys, aku lagi ini lagi nyesel nih. Nyesel kerudung yang kemarin aku pakai, aku beli di pasar. Ya gitu. Ari eta bakal dibawa moal teh. Moalnya ketuker naon sih eta itu. Lebih ke kasalakin popolotot. Bener tuh. Cici. Dibelaan. Tenang lalaki dibelaan. Tenang. Lalaki dibelaan. Sok. Awewe merenyang si ganunya telangkung abdi mah tapi dah. Ya tapi dah awewe mah. Tapi dah saya nu ieu aya. Sia. Aduh, hah? Awan salahnya dibelaan awewe wae nu salah mah tapi teh kitu oge. Kunaon atuh bet awewe bet kitu? Sabab beureunan tanya heula ka lalakina. Lalakina geus bener can, merena nu bener. Bener teu? Oh, nya aing teh sadar di dieu teh. Kan bae ngawakilan. Intina gawena bener henteu, merena bener henteu, ngadidikna bener henteu. Lamun tadi teh ngaheulakeun papatah samemeh kanyaah, kitu jadina. Lamun dita salat heula mimitian ku salakina bener. Ieu mah harapan ari nu ngaranna berat emang lalaki teh berat ieu. Salaki teh berat, lalaki teh berat pagaweanana. Sabab gegero, nyusuh, digawe. Bener, eta tugas lalaki. Tugas lalaki di dunia teh kabeh sabab ngurus rumah tangga teh lalaki. Benar? Laras enggak Pak Ustad? Laras Pak Ustad? Benar. Tanyakeun. Asli. Ngan awewe kudu ngabdi ka salaki. Lamun cek salaki nyai nyeuseum, nya nyeuseum. Benar teh? Nyai urus budak urus. Lain ngajrok we teh. Ngagelis menang hempek ngan sing pikir atuh ngagelis teh jang saha sok niatan jang salaki kitu ieu mah ngan salakina deui we deui. Engko eta geulis nih bosen ningali awewe. Heueuh hayang geulis mah pamajikan bere atuh duit nu loba. Jadi inti nama rumah tangga oge di kudu nyonto ka naon ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Make Rahman Rahimna Allah. Jadi ulah sentak sengor. Atuh cenah-cenah da abi mah kieu bahasana eta mah beda. Nya gitu. Aya bahan pasea geus ieu ya. Ulah tuh. Tah, ulah kitu jadi urang. Wah ieu. Jadi sing pajarkeun kieu nya loba jelema di alam dunia poho kana sagala rupana gara-gara naon kahayang maranehna. Jadi we poho kana sagala rupana. Poho ngamangpaatkeun waktu anu sabener-benerna. Sok lalaki atau salaki urus bener jadi pamimpin anu bener atau pamajikan ngabdi sing bener
kasalakina urus budak babarengan kunaon lain ku omongan unggul tapi carana ngalakukeun jadi tempokeun ku kalakuanana salat lain itu kudita salat tapi lakonan salat heula nita teh sabar beuleung ini sanajan cekasana keur halangan awewe da budak macan apaleun dah ibu mah nuju teh salat pan aneh ngadengena kacai mah kacai we kacai cek kacai basihan mah cekasana jeung basihan pan siga geus wudu ye kitu asup ka kamar awewe teh asup ka kamar teh meureun 5 menit atau 10 menit cicing di kamar teh para teu ngalakukeun da teu meunang tuh jadi dicontohan ku inungna lainnya mah heulah inung da ibuna nuju teu bajeng nonton sinetron pan aneh bener teh ampun teh jadi intina poe ieu si Ohang mah da lain hampurannya ya si Ohang cenah poe ieu siga mamatahan lain sabab dina Al-Quran oge sabenerna nu ditilik-tilik mah ayat sakalimah oge keur ngurus hirup batur jadi ieu teh sabenerna mah lain ngurus lain nitah tapi tah nyarekan nu kieu patut sarua da ieu ge boro-boro bener teu si Ohang kamari loba gosip di cenah si Ohang tukang kawin tukang cetek nganu salahna teh naha make jeung kudu nguruskeun hirup batur pikirkeun mah hirup sorangan we bener teu ini update tuh kan hati kotok nya sok cek aing oge heukeun bae da sarua aing ge ngahan sok teh nganu mangpaatna tina saged pada hese dibenung ayeuna medianya medsos hese dibenung kitu pokona mah ulah ngamomorekeun atawa ngamomorekeun apa ngamomorekeun kada bisa salah ya bahasana naonnya ulah nyapirakeun kana waktu bener ulah nyapirakeun kana waktu sabab hirup katungkul ku pati maot teu nyaho di mangsa boa ayeuna si Ohang sanggeus ieu maot atos baik bawa ibu-ibu bawa ieu nu seragam buan Pak Ustaz ngarak pat ieu mah ngomong ke teh masalah waktu mah teu nyaho digubrageun ge urang teh nyaho emang urang nyaho dirancanakeun poe anu urang teh da basana eta ge urang cenahnya cek inung bapak eta ge nu nyaho eta ge nu boa nu baheula mah da KTP ge pancan aya baheula mah adi kira-kira we bener teh hari waktu mah pan teh nyaho coba memencak nyebutkeun cenah kewe cenah abi mah mun geus anu geus boga anu akara abi marek insaf kumaha lamun geus ngomong kitu kakara ngomong kitu nya kana insaf acan geus ditah balik kumaha ye ya imam mudah-mudahan we urang silih ajak dina kahadeannya lain soal malah nyimsieun teu da ieu ge sarua kekepegaan sieun aing teh bener asli ngan mudah-mudahan we si Ohang nu sakieu gorengna teh da goreng oge urang mah aya kaluwihannya dipika wabuh ku sarerea bener teh teu lamun disyukuri mah
berarti ke si tempatkeun nana di dieu di nu kieu si Ohang nepi ka apal ngan gorengna beureun si Ohang lamun aya kagorengan ngalakukeun kagorengan kabeh teh si Ohang teh geuning nyaan teh si Ohang teh dipuji kawin si Ohang teh riweuh padahal eta teh keur diaran uji kabeh bibirna teh jeung hatena teh saha nu diuji nu ngomongkeun oge sarua ngan entah sartijen lamun dina teh sartijen nya na medsos ngada ngalarangkeun berarti eta geus hampir-hampiran nyalakeun batur si Ohang we berenang tapi alhamdulillah aya nu ngomong kitu teh eta teh jadi pituduh ke nya urang teh kudu hati-hati alhamdulillah gitu sarua tah nu eta nu ningalikeun si Ohang kagorengan si Ohang hanya ka si Ohang teh anu urang mah moal kitu tah kudu mah kitu jadi kudu siri elingan nya lamun papangi teh ya si Ohang teh kitu-kitu tan wijina teh lain garakan heueuh nya si kamari oge ditambahan deui ayeuna we ti dieu ye balik ti dieu aya pasti ye aya pasti nah ojo ari si Ohang teh kasep geningan tuh acok mah heueuh nya nih kaduhung ka dieu kitu paduli teuing aing mah disebut ka ieu mamisalna ya Allah ya Rabbi da dina disebut kasepna ge sia ge moal hayang yang kain pasti eta boga salaki meureunang jangan begitu jangan sakiti dia aing ngomong ke naon ieu teh nya nu pati mau jelas titikna nya ya titik omongan uing berarti aya dina ulah momorekeun waktu ulah ngarugi-rugi maneh dina ngalaman atau ngalakonan ka hirupan supaya urang insyaallah isuk pageto urang menang syafaatul uzma ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh gitu itu insyaallah ari hayang menang syafaat kelakuan teu uwah-uwah nya coba eta teh urang mah geus dibere ieu urang Islam mah geus dibere tobat harian anu 5 waktunya leres teu 5 waktu subuh ka lohor ka asar ka maghrib ka isya kitu we jeung kitu dina salat pan pasti aya urang supaya balik di kana kaislaman urang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pastikan tuh nu sok ngalakonan kitu oge aya utara wilujeng mah eta mah heueuh maksudna teh heudak aya nu belang betong si Ohang ge boro baheula mah boro-boro da teh nyaho nya tapi geus aya ilmu nama insyaallah nya urang teh pokona masuk digawe babarengan babarengan dina diri teh ulah sini salahkeun dina diri teh tekad ucap lampah teh lamun ucap jeung tekad teh kudu sarua ngalampahkeun anak kudu sarua kudu jujur wadah yang sholat bener kuatan sholat sing bener-bener sholat sanajan urang mah sholat oke boro-boro kahusuk hese heueuh teuing urang ge sarua lain ngomongkeun batur mah ieu si Ohang duit itu tadi mana bener teh heueuh ieu mah urang we tok mikirkeun bae da pasti aya nu sarua lah nu seuri teh sarua eta aya pasti dinu heueuh dina eta panitia can dibikeun deui sesana
Oh bener bisa diingat punten oh hela Ustad yang sering kemain itu kan Ustad naon saya ngomong ke naon merenang gitu akan baik tong disalahkan ya tong mulai nu salah ya ulang nyalakan siya ya panitia sok yang nita aing Ustad lain aing mah kiai lain sebut haji dan can pernah ke Makkah muka tanah longsor mau pernah tong boroning jadi ustad kiai jadi santri ge can pernah si Ohang mah uyuhan bisa ngomong ke nu kieu naon si kieu kunaon sih bet si Ohang daek insyaallah si Ohang hayang ngamangpaatkeun waktu kitu susuganan we kitu tah ku ayana ieu saayat sakali masing jadi hikmah ke urang-urangnya terus heukeuh wae pokon ayeuna mah teu kapikir cenah ayeuna mah naon sih diobrokeun ku si Ohang sugan ke geus balik mah kapikir oh si Ohang teh goreng patut ya mudah-mudahan udah inti teh nungguan sabenerna da lain uing kudu ngomong lagi da aya ustad hah ustazah itu saya Chan tadi Chan kita tamu dua betul kali itu kan anu dicalokan teh ustazahnya Chan kadieu wae oh tak kitu awewe malah aing mah dangdan deui oh aing mah urang mah kieu we anger di dangdanan kalau jadi liweuh aing mah oh banget jadi gitu ah tapi alhamdulillahnya pokoknya mah poina urang-urang takabur nya urang takabur dumeh urang leuwih ti batur komo urang nepi ka tengahku kana ayana Allah kana ayana Rasul heuh ka ngarasa luhur kadulur nu deukeut oge teu meunang sabab naon bakal acan bakal nganyerikeun hate sok jongjon neo abong kumis gede ye maksudnya mah orang minta perlindungan ke Pak Yeye tapi gitu ye kalakah aduh ampun teh boro-boro da uing mah tadi oge tadi we tong boroning heuda tong boroning nepikeun ngomong mameureunan biasa tampil teh meureunna nya si Ohang mah ngai nepikeun kieu pan hayang seuri nepikeun ngan untung meureunna aya pangalaman saetek saetikeun ditepikeun sugan we kitu tah nu gorengna ulah diturutan ulah peda si Ohang kacaritakeun tukang anu oh syong teh anu diturutan aya nu resep teh ulah nya atuh nu benerna mah pek teh turutan ngan peda si Ohang teh bener cenah oh terkenal alus nu resep ngalawakna hayo huntu alus ke diketrekan hayang jadi ompong nya ulah atuh bener teh muka sep itu tinggal beda itu ustaden ya
Ustad Kiai alah di dia menyaan sumpah tadi gitu tingali tadi teh nu ieu teh nya teh marawis mohon aduh ya Allah Oci siapa Esi Edo entunya kena naon kun wae nya alhamdulillah sok mangpaatkeun waktu tah lain maca wungkul meureun dina eta teh pelajari deui naon nu dipuji teh meureun kitunya urang teh nganuku aya sholawatan mah sholawatan aya adi turutan anu kudu ditauladani teh Kangjeng Nabi teu dilakonan kade biasa sok pagedruk dengannya nu ieu nu cina tang 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 nu itu pan pokok deui yang kejadian gitunya tapi lamun nyaho mah pada mikanya make Rahman Rahim nama teu kudu amuk bantuan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad apa teh eta tibil kulubnya wah bener ya dawingnya sarua bareng-bareng halanya nya urang mau barengan salawat supaya urang benar-benar ngahiji nya ku salawat lucu naon ai siga keur video callan jeung eta teu sanes urang sasarengannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdari shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abnani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha alihi wa
وسلم. Alhamdulillah. Kusalawat ngahiji nyanya mah meurinan wae. Sok aya meureun ngageter dina jantung urang dina hate urang. Nya mudah-mudahan urang engke digero ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya panggelo ka dieu jang ka dieu nyi ka dieu mah ka dieu Bapa anjeun umat kami hoyong dikitukeun tah jadi sedih dumeh lain kunaon naon heuh kalakuan ka kaki waris rohang nu bener mah matak ayeuna mah keun bae dicarekan ku Inung oge ku lanceuk Inung ku Ustazah belajar letik oge da ilmu nama luhur kacida nya mereka iya Ustaz dah Ustazah menawi tos ieu da karunya tadi teh hujung poek jeung naon ka dieu mah ampun sieun ada kabutnya supir ngerengkokan kunaon eta teu kaciri ya Allah jam sakit tuh ting kayak kau ngomong kayak berenya wah oh kamu berang mau amrenya nya imah eta mah sakilas info we ti si orang namanya nu jelas nama insyaallah baris disangakeun ku pulanceuk teh atau Ustazah baris ngadugikeun tausiahna anu salaras-larasna tausiah insyaallah namanya